jauh orang aya luar apa ngagali nya keur mangorak keneh boleh dicodekeun ku urang lumayan ujung dia jeung beli kopi 2000-an mah tahu ya mah ganti tuh bisnis semua tahu ya mah dah mahal itu aja si ojik lihat-lihat teuing anas teuing nungguan malah nyari beteng bolak-balik modal jeung modal goblok dasar Mister Maedol sih tamam gila ka mananya euy tuh datang dadagoan tadi ini lila urang mir beteng urang euy usianya tuh tahu kesian tuh jadi geuleuh kopeti anjing tak tinggal tekoda ya tuh cete ayo kan main ngaliwat teh ayo kumaha barudak nu saraya cai buka sampai aja si aing mah ayo tuh mana yuk kasih itu mana busiat tuh aing mah teh ih koneng eta mana tinggal lihat tuh cete oh kebuat kamuan kemana teh anjing tuh si Ayu tuh anjing bisnis wae aing bisnis apanya perlu traktor di situ ya ini jigana aya bos kapol nama itu ieu urang gak itu sampeurkeun kudu penta 2000 jangan ya kopi menomnya sama gitu beres apa menom garing yo kumaha aya ngaliwat teh euy buka euy si Odas teh sigana makan usap di hareup oh bisnis teh ka batu busiat ya baik cau balik dah kali tu atuh balik dah kali tu pun mang cau samper we si Odas lagi ka hareup urang mecahan heula kapal atuh gancang kudu aya meureun ka urang saeutik mah anger we teh dinya para seal di baheula kitu we geus para tuyul barotak kehen teh itu orang-orang erek nyamper ke si Odas heula tuh manek di rumah ngaliwat erek kayak orang nyusul ka ditu saeutik deui mecahan keneh ya mana emang setulah ieu teh ya itu mana itu yuk ayo nyusul nya oh sok siap tungguan we das tah itu atuh geus ngarti langsung alus eta mah menang sabasiki das menang teu wah sia mah teu meunang meureun nya jadi teu meunang ya mah nah kita menang sabasiki tuh oh mana lobang meureun nya mana ningali cik bebenangan anak das oh sih ningali lobang meureun menangna eta mana tuh gaskeun ngalu teh jadi ayeuna nya tuh mana mah alus ngartinya tuh lauke menang loba mana mah ngarti langsung nguseup samemeh direncanakeun ke langsung mana mah ngarti pisan mana tuh laukna mana ningali dari boga ceulit teh tuh jadi temalan lagi si Odas oh nya balik doge ku batunya ieu dapat batunya nya garandeng pisan barudak teh nya aing mah hai non ơi Dewa anh mới đây nào anh đây lúc dia đi ke anh cuci dia itu dia makan seko ngusuk di tengor atau mau benang
Mana mah sudah ditanya RPW itu. Mana pugodas, kok ditatanya mana mau ngacedau gue. Oh, si ganu teu buka ceuli wae mana mah. Pipoe sebenarnya. Ngusep mah kudu konsentrasi ameh menang. Oh tuh siapa tuyul maka orang cicing-cicing ngegeplak sih eta mah. Ngaliwat teh, mun erek jadi urang rek ngalakalapan heula teh jeung si Amir. Bulat tuh mana sing puguh. Jadi orang itu keur ngusep karena menang saeutik heujeug maneh we ngalah heula kalapa tuh. Orangnya biasa dah kalau macam kena kapal. Sok we ngalah ada wegan. Itu urang rek ngalakalapan heula tuh. Urang ngusep pola ulah ngaganggu lah. Mana sih kan? Belah mana ya kalapana? Tuh di ditu biasa urang mah. Mana? Tuh itu. Oh itu mana tuh? Mana kalapana? Iya. Iya kan, boleh naik. Ada ya. Hip. Mir, ngalana 7 siki ha. Siap. Oke, pokoknya mah bisa diatur. Kada yang ngalatih si Kidi tong leuwis ya Amir. Siap, Bawel. Jangan yang geus pas maneh. Iya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gas Mir. Ditanggos enggos maneh mah. Kana man deui. Bebel masih Amir. Kita ngalatih 7. Bukan kalau orang sok nyarekan. Ah, kete. Mir mana kunaon mana? Sadar 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 Mir. Tadi dia bu. Udah. Mir, sadar Mir. Dah sia-sia kalapan goblok deh batuan orang jadikan kieu lah bu. Sadar Mir. Mana itu udah kalapa? Geus Mir kurang ditajongan kalapana cenah mae. Mana nyauh kalapa teh. Banyak Mir kunaon mana Mir? Mir udah Mir. Mir kunaon mana Mir? Di. Payano aing. Lah kitu Mir. Terbaik ketika kalapa keulang kita ban. Mir sadar Mir. Urang minum tidak bukan Mir. Mir, udah. Anjing. Kudu kumaha urang bebeja ka kolotna si Amir karunya. Ya.